Para wargi anu mulia, kumaha ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Atulan pala wargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda dimana bae ayana mugi atunya sadayana aya dina kawilujengan, sehat lahir sinareng batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibados tia ayeuna tiasa nepangan di palawargi sadayananya. Dina danget ieu ibados sejamedar deui terasan carita anu katunda kamari. Carita Jaka Lalana anu ayeuna parantos nincak kana bagian ka 17 mitra. Atu-satu acana sapertos biasa ibados teh nu baris medar ieu carita kalaresan oge anu nyerat ieu naskah. Oleh-oleh kitunya sejadana dihapunten kasadayana saupami teh mah aya kalaresan namina anu sami kasabit di dieu nya, anu sami kasebat asmana kitu oge padumukan anu kaguar dina ieu carita, kabaca-baca dina ieu carita. Ulah kirang-kirang hapunten nya kasadayana kumargi ieu mah mung sakadar carita anu teu aya pakuat pakaitna sareng sing saha bae palawargi sadayana anu ngadangukeun nya. Mohon sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ka-17 sejadi kawitan wilujeng ngadangukeun. Atuh teu wudu we dina waktu sakedeung oge Anggala jeung Kang Ishak teh nepi ka sisi walungan. Tuhanana sing sarengo nitenan walungan sok biasa diparake nyeuseuk atawa marani ku sakumna masyarakat eta pakampungan. Kan weleh teu manggihan jelema saurang-urang acan kaasup nyiwar sini nu keur diteanganana. Tapi nalika panempona Anggala ditujukeun ka palebah batu lempar teh ya. Teh di dinya teh katara aya tolomong jeung pakaian siseuheun bogana nyiwar sini. Nyada apal pisan Anggala ge eta tolomong teh bogana nyiwar sini anu tadi dikekelek. Atuh gebeg weh. Boh Anggala, boh Kang Ishak. Harita ngegebeg. Ngarasa reuwas ningali tolomong jeung seseuheun anu ngalaya. Teu jeung jalmana eueuh di dinya. Duanana sirih heret. Kalayan teu cumarita. Langsung sing karajreng ajrut turun ka walungan. Sabari duanana sing lalieuk nempo ka sisi kagigir sabudeureun eta walungan. Weleh taya tanda-tanda ayana nyiwar sini di eta patempatan teh. Samalah Kang Ishak mah harita teh ngagajel ngeluluncatan deui mapai batu-batu walungan muruk ka pelebah hilir
bisi nyewar sini ka bawah palid meureun pikirna. Tapi teu lila geus ngurunyung deui muru ka Anggala. Jeung beda asap mustahil mun teh mah nyewar sini make jeung ka bawah palid segala rupa. Sapuguh pancai walungan teh keur teu gede ngocorna oge. Kawantu apanan keur usum halodo. Mana atunya? Lumayan. Kira-kira nyewar sini teh los-los ka mana teh? Asa di kieu mah aya hal anu teu beres ya. Pokna Kang Ishak minangka bubuka nyarita ka Anggala. Tu harita keur ngajengjen we sabari sidakep. Anuna mencelong nutup ka palebah tangkal harenong nu aya di sisi batu, sisi walungan. Pentaseun eta Anggala, eta tangkal harenong teh katara lidag. Lamun anyar ka galaiku jalma, memang da kasabeh pasireuna mah kasabeh pasireun batu gede sisi walungan teh lain jalan nu sok dipatincak ku umumna jelema. Sapuguh rada jemet kadinya mah, jemet ku kakayon anu kabeh tonggoheunana berasna ka Curug Ciung. Curug Ciung teh pan nu jarang kasaba ku manusa. Kawantu patempatan eta teh katelah rada sanget. Kang, cik coba itu tempo tangkal harenong nu deket batu gede. Tidak gitunya. Deui eta batu-batu nu taringgul di nyata nu ada mah mebar rasa juga anyar kaseblok teh walungan geuning Kang. Geus jam. Kamu bating ngahuleng. Ayeuna mah urang truk eta jalur. Isi kaburu teu kaudag. Ieu mah jelas napak jalma ieu mah Jang. Nu aya pakuat pakaitna jeung leungitna nyewar sini geus teu ngomong. Si Kang Ishak nu langsung ngabedol ngudar leungeunna Anggala nu masih sidakep. Atuh harita keneh oge duanana sing karajeleng muru ka tempat tangkal harenong nu lidag teh. Duanana sing kurusuk asruk-asrukan mapai eta rungkun. Sabari sing jorelat ningkahan regang-regang nu ronghok minuhan tapak nu rada lidag teh. Anu berasna muru ka Curug Ciung. Cag atuh ayeuna urang tunda heula lalampahan Anggala jeung Kang Ishak terasruk-asrukan nutur-nutur jalur anu dirasa nyurigakeun. Ayeuna urang caritakeun deui nasibna nyewar sini. Dina waktu nu sababaraha lila saacan Anggala jeung Kang Ishak muru ka walungan tempatna nyewar sini teh. Nu harita teh basa keur jongjon ngalamun dina batu lempar teh sabari ucang-ucangan. Langsung ditingker ku tilu urang bade ganabah pertala. Nu tayalian ti Mang Hadru, si Dongga jeung Mang Kodir. Kutiluanana oge harita teh make targos hideung. Asap nutupan sakujur sirahna. Nu diliangan teh palebah dua panonna we nu katempo ular giler ka sisi kagigir. Mang Hadru nu harita bagian di hareup anclub kana cai walungan nu
non teu tata pasini deui. Cek ringkep nyi Warsini ti palebah hareup. Di Mang Kodir bagian ngajeng kabeh tukangan nyi Warsini. Palebah kencana masih si Dongga. Terus jangan halangan jalanan nu muru ka pasir. Atuh puguh we. Pada harita nyi Warsini teh ngacerit teu puguh gareuwas atuh. Tapi teu lila ngajaritna teh. Lantaran kaburu ditungku piwirna ku Mang Kodir ti palebah tukangeunana ngagunakeun lamak nu geus disiapkeun ti tadina. Atuh teterjel nyi Warsini teh pakupis leungeunna oge. Usaha satekah pola hayang lesot. Tapi karewek harita si Dongga nyepeng leungeun nyi Warsini ti palebah kenca. Disusul ku ngurunyungna Mang Hadru nu kecebokan nguru ti palebah hareupeunna nyi Warsini. Kalayan teu taya nu nyangka ti anggangna atuh. Mang Hadru harita teu antapara gamplang banget nyi Warsini tarikna karanan. Nepi ka sapada harita oge les we. Nyi Warsini teh katuru lengan teu inget di bumi alam. Nah teh Kang, maka di yang segala rupa ya maka disampiling. Kumang mau di Warsini. Masa aku telanges beak karepnya kalakuan teh. Pokna Mang Kodir. Nu harita ngarasa teu panuju kana sikap Mang Hadru nu dianggapna kamalinaan. Tur gagabah ngalakukeun tindakan estu taya rasa-rasan pisan. Pokomo eta teh pan pangawakan awewe. Asa ku kacida pikirna. Mius. Tong ngomong. Namana nahaun atuh. Dewe ge make aturan nu geus kaukur. Sok buru. Ayeuna mah gadegeun urang panggul ku dewek. Bisa kaburu aya jalma manten. Teu kiwing we. Nyi Warsini nu geus teu walakaya teh dipanggul ku Mang Hadru. Dibawa luluncatan bangun hampangna keranan. Nu ditaluturkeun ku Mang Kodir jeung si Dongga. Kabehanana kukurusukan mapai jalan anyar anu jarang katincak ku jelema. Nah aja apanan jalan dinya sote sangkan engke dihareup teu amprok jeung batur. Damun ngagunakeun jalan anu sasari mah nu biasa tangtu bakal paamprok jeung jalma liat nu dina bangsa harita. Tangtuna bakal panggih jeung patani nu keur aya di sawah atawa jeung jalma nu keur ngarit-ngarit wae mah. Atuh jarong jon eta jelema-jelema nu teu aleuy ceureuh teh sagaredik kukurusukan mapai-mapai rungkun nu jemet ku kakayon. Urang ngaso heula mitra ngaso mun. Aduh rada peuyeuk oge ieu teh punten nya. Balwargi urang ngadamel heula cikopinya. Kalau teu laci kopi panas ieu teh. Sakantenan urang nyuruh teulah rokok yang baros teu tunduh. Mangga anu bade ngadamel kopi heula atuh anu bade kajaman heula. Sapertos biasa dina sesi ngaso ieu ku pribados sejadi anggo nepangan silaturahminya ka wargi-wargi anu parantos satiasa tuhu ka Bandungan Padaran Carita Jakalalana ieu sejaman codina
ieu channel kitu nya. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Boh anu parantos lebet ka ngalangkungan kolom komentar geuningannya. Sarati ya kawargi nuhun pisan. Oge anu parantos ngajapri ngalangkungan WA pribados atau di antawisna warga-warga anu jadi tepangan dina danget ieu kahiji pribados di nepangan saderek Kang Ade Sukarna. Kang Ade mohon atur nuhunnya di penulingi di Cicadas saurna teh. Salam baktos ka Kang Ade Sukarna kali kulawarga sadayana ugi area dina kawilujengan. Saterasna ka Kang Mariana Yana nulingi di Rengas Dengklok. Rengas Dengkloknya Kang Mariana mohon di kota Karawang saurna teh. Salam baktos oge ka keluarga sadayana nu linggih di Rengas Dengklok Karawang mugi area dina kawilujengannya Kang mohon. Lajeng ka Kang Iim Ruhimat ieu teh nu linggih di Tasikmalaya saurna teh. Mugi area dina kawilujengan Kang Iim. Salam baktos di pribadosnya. Lajengna ka Kang Dego Cimerang nu linggih di kota Purwakarta Kang Dego. Hatur nuhun Kang Dego kana perhatosanana. Mugi Kang Dego area dina kawilujengan sadayana keluarga anu linggih di Purwakarta. Mugi area dina kawilujengan salam baktos di pribadosnya Kang Dego. Salajengna ka saya teh Kang Haris Arisandi anu linggih di Sukabumi saurna teh. Kang Haris oge salam baktosnya ti pribados anu ya ngupingkeun cenah. Satia yang ngupingkeun dina channel ieu. Salam baktos ka Kang Haris Arisandi. Sa kulawarga anu linggih di Sukabumi mugi area dina kawilujengan. Lajengna oge ka salajengna ieu teh pribados bade nepangan Kang Egi saderek Egi nu linggih di Cijerahnya nuhun. Salam baktos mugi area dina kawilujengan mugi saderek Egi oge kulawarga area dina kawilujengannya. Salajengna ka Mas Oyum anu linggih di Jalan Bilbo Raya Kopo. Salam baktos ka Mas Oyum. Aduh terus kami oge ya silaturahmi ka Mas Oyum. Ada yang mesti jadi laraskeun ya biasa we aya pangabutuh nyung teh. Teknisi Mas Oyum teh ya. Hatur nuhun Mas Oyum. Salam baktos di pribados mugi area dina kawilujengannya. Hatur saterasna ka warga Kampung Jenggung anu aya di Cianjur. Ka para pemudana antawisna aya Kang Rahmat, saderek Paujan, saderek Sahrul, saderek Samsul, oge saderek Ramdan, oge sadayana. Khususna ka para pemuda Karang Taruna PJM anu saratia geuninganannya ngararona keneh tah. Dugikeun ka ayeuna ge gartol mun. Salam baktos di pribados ka sadayana warga Kampung Jenggung Cianjur atau ke para sepuhna oge ka saderek-saderek wargi-wargi sadayana di Kampung Jenggung mugi area dina kawilujengannya sadayana cara rehat. Hatur nuhun kana pangrojongna. Kumuy atunya ka sadayana nu parantos satia Bandungan pedaran ieu carita dina ieu channel. Hatur nuhun kana sagala rupi pangrojongna. Hatur nuhun oge kana kanu parantos subscribe anu parantos naon kitu nge-like kok anu parantos komentar dina kolom komentar oge anu kersa anu parantos kersa ngabagikeun ka sosial media anu
sanesnanya nuhun hatur nuhun kasadayana ku mangrupi pangrojong ieu, mudah-mudahan pripados teras semangat ieu nya ngagarap ieu carita. Mugi sadayana area dina kawilujengan hatur nuhun kana pangrojongna. Mugi segala rupi kasayan kalawargi sadayana kengeng pangbales ti Allah Subhanahu wa taala ku kasayan anu langkung agengnya tangtosna. Mohon hatur nuhun kasadayana. Semoga urang lajengkeun deui nya mitra. Prina gerek saha jalma anu bakal nganyawankeun da puguh eta jalan teh kawantu mata keung tokomo. Mun berasna ka Curug Ciung mah da geus puguh tempatna sangat loba kacaritakeun sok tepung jeung makhluk-makhluk anu pikasieun. Tapi pikeun tilu badigana babar tala ieu mah justru tujuanana kadinya pisan. Ya memang kadinya. Nya kadinya diparentahna mawa nyewarsini teh. Anu saterusna di palebah deket Curug Ciung teh aya tempat nu nyereng kedong. Kalayan rada pararoek eta petempatan teh. Da puguh kahalangan ku tatangkalan anu cing jarelug jara rangkung. Nu daunna teh sakitu jemetna. Anu antukna cahaya panon poe oge teu bisa nembus ka eta petempatan mah. Ditambah ku sora cai nu nyurug kana eta leuwih anu awor mata keung. Jigana mun teh mah ngajorowo di palebah dinya moal kadenge ku jalma lian. Mang Hadru nu harita mamanggul nyi Warsini teh tayuhna ngarasa lungse oge. Tayuhna ngarasa lungse oge. Harita teh da puguh salian ti mamanggul awak nyi Warsini teh. Sapanjang jalan kudu babalicetan. Ningkahan regang-regang jeung cucuk-cucuk anu mapaesan rungkun anu disorangna. Katambah kudu milihan titincakeun pan. Sakabeung kudu ngucuprak kana cai. Sakabeung kudu naratas hanya sabarinahan kaseimbangan. Sangkan teu labuh atawa ti soledat alatan nincak lukut atawa batu anu leueur. Atuh hareup we Mang Hadru teh ngarandeg eureun sabari huhruh hareho. Rasa eungap oge jigana tugek teh diu Mang Hadru teh dina tunggul tangkal anu geus lukutan sabari anggar wak nyi Warsini mah dipapanggul jadi ecageun. Atuh dua baturna oge hareureun da puguh sarua ngarasa capek. Padahal tempat anu dituju teh kawilang teu sabaraha lilana deui oge bakal kasorang. Da teu jauh tidinya teh. Pikirna keun we cenah palebah dinya mah geus aman. Dongjon moal make aya nu dadeh kana nyusul. Jadi reureuh heula we cenah sakedeung mah da capek. Pikiran sarupa kitu teh tetela nyalahan pisan.
Kusabab tekung si sawatara lila yang jorelat tua urang jelema anu tekanyahoan tur teu disangka-sangka daratangna. Nu harita langsung narajang ka si Dongga jeung ka Mang Kodir anu keur dariuk nyarane kana sisi gawir nu baseuh kulukut. Dari rek narajang nu manggul awak nyuar sini mah dewasa. Sok paur kumaha onam keuna kana awak nanyuar sini ya bisa leuwih barabe meureun. Matak anu dicehcer diheulakeun teh anu lalengoh we nu keur rareureuh eta Mang Kodir jeung si Dongga. Puguh we dari masarangan ngadadak nu sarupa kitu. Mang Kodir jeung si Dongga keur mah eukeur teu pati biseun gelut. Ditarajang ku nu jelema anu geus kawilang palalinter dina widang ilmu bela diri. Atuh jeung koceak harita keneh oge. Put-put nakisan satakar kabek tapi nu keun ada takisana teh nu aya maranehna nu kabeurangan. Oh si Dongga manu dihanca ku Kang Ishak nepikeun ka nyuuh atuh harita teh. Da puguh harita teh carehamna dipabuk pisan atuh keur balanga. Ari Mang Kodir harita teh rada bisa ngalawan Mang Kodir mah nya ge panakisna teh teu keuna kabeh. Sukuna direngkas ku Anggala langsung nguduk-ruk di harita oge. Bantu nyuuh manehana mah euwat hudang deui beli jeung besat bedugna. Anu teu antapara rek dikadekeun ka palebah Anggala. Atuh lain oge Anggala mun teu madek mikeun kitu wae kana pandarajangna Mang Kodir nggunakeun bedugna. Harita Anggala teh ngagiwar ka palebah katuhu. Atuh plos we bedugna Mang Kodir teh ngeplos ngakan angin. Teu kanyahoan ari jekuk we punukna ditampol ngagunakeun siku leungeunna palebah kenca. Atuh bangkieung we Mang Kodir teh daligdegan ampir nubruk kana tangkal mahoni. Najan rada lungleng oge Mang Kodir teh masih jejeg ingetana mah nu harita mengkolkeun awakna sangkan teu nubruk kana tangkal mahoni. Tapi hanya akal alatan nyingkahan eta tangkal Mang Kodir teh ngadon ti gebrus kana gawir palebah kencaeunana. Nu teteh geuning eta gawir teh lungkawing. Antukna teu disangka oge ku Anggala harita Mang Kodir teh ragag ngagorobas ka kana gawir. Tapi nyangsang harita teh kana batu anu nonghol palebah gawir eta. Tapi di palebah handapeunana aya pancu anu kacida mencosna. Atuh gabres we Mang Kodir teh teu sidikna kapanggang palebah betisna. Anu harita ngagantung ku gulawingan sabar jojorowokan solana les-lesan. Sapuguh getih nu sakitu mancaburana atuh maseuhan awakna. Anu posisina ngagulawing ka handap ari suku di luhur geura.
sidik bitisna kapanggang teh ya atuh. Kebayangnya mitra. Mang Kodir tigana geus teu kuat nahan ka nyeri harita teh. Torana geus teu pati kadenge. Astagfirullahaladzim. Mang Kodir, asa teu geuningan. La ilaha illallah. Aduh, kumaha teh? Cek Anggala anu harita apaleun eta teh geuning Mang Kodir anu kaayaanana keur ngagulawing kalayan bitisna kapanggang. Atuh tuturubun Anggala teh harita geuwat loncat rek nulungan Mang Kodir bisi teu katulungan nyawana. Kalayan gogorobasan bari jeung muntang kana tangka-tangka anu laleutik. Dapuguh geus kalatih Anggala mah. Najan gogorawesan dina gawir anu sakitu langkawingna ge bisa pisan. Kumaha atuh lajengna ieu carita? Mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Mohon aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan orang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tina sanes waktos orang teraskeun deui nya mitra. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.